tugas ya aya nu hajatnya guysnya tuh ya ibu hajatna lamun aya nu hajat biasana sok aya raramean namanya lagi karyaan aya ibu sinden sampurasun sampai pada ini. Ini adalah ibu sinden yang udah banyak albumnya. Di lingkungan sendiri juga ada. Dan ini dia salah satu lagu Sunda Buhun yang nyarioskeun yen urang teh. Nanti teh judulna teh cek dunya naon? Naon? Naon teh dunya naon tadi teh? Hah? Lagu naon? Anu aya lagu pun? Nya, lagu buhun teh. Nya lagu buhun, cing buhun. Nada agungnya paralun ka Gusti nu Maha Suci eta. Tah, lajengkeun. Nada agungnya paralun ka Gusti nu Maha Suci. Nada jambar hampurana ka Gusti nu Maha Suci. Nada diaping dijaring diraksa sareng diriksa. Guys, jelas pisan yen orang Sunda tiba heulana oge dina kahirupan sapopoena toleh ngandalkeun Gusti Pangeran. Iya. Ieu jiwa spiritual anu kapimilih ku orang-orang Sunda boh baheula boh ayeuna nya. Iya. Boh bihari boh kiwari. Janten lagu ieu teh kita kidung rajahnya cek. Iya, maksudnya teh dina lamun dina pengalaman cek Karyati kumaha dina lagu ieu lebetna eusi beutina ieu. Oh, lagu ieu teh kumaha tah? jadi Sina itu ya pokok pertama itu mengucap rasa syukur gitu kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Bahwa segala sesuatu kita tidak lepas dari pimpinan Allah, pimpinan Tuhan gitu. Jadi Pangraja itu bisa disebut kalau cek irang Sunda mah bubuka gitu. Bubuka. Selama kita mau bereaksi apapun, jadi bubuka itu harus dilaksanakan dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan, kepada Allah. Wow, jero guys, janten poin penting nama. Urang salaku ciptaan Gusti Pangeran nya kedah eling mangka eling terus cek rumingkang di bumi alam. Nah, coba Eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan baik lamun kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Itulah nyanyi dan peribahasa. Betul. Bahwa kita selama di dunia itu harus selalu eling kepada Allah, harus selalu ingat bahwa kita itu siapa. Dan erek uih teh ka mana nya? Iya. Kudu sing jelas tujuan teh nya. Iya. Wow. Tujuan kita kan cuman satu, jadi pangrerehan yang abadi. Iya, Cek Karyati ngagaduhan sanggar guys, bakti baheula abdi uninga eta teh Bahtera Budaya. Janten tos ngalahirkeun album, tos anak cucuna oge ngalajengkeun ya hebat pisan janten aya upaya pelestarian pewarisan seni jeung budaya Sunda Buhun. Guys, masih di acara guys. Nada hapuntenna ieu abdi bade tuang heula. Pokona mah mulus rahayu berkah. Selamat. Atur nuhun Cek Karyati. Ya, sami-sami.